Kunaon? Culun cileung. Kunaon? Culun cileung. Ieu. Bos, akurat. Abi geus kulilingan tah. Abi teh geus kaditu kadieu balik beuting. Buah kuali teh eueuh, aya ge suuk. Ya robos atuh da jeung naon kudu meuli sapi ka Purwakarta. Beak sih mau diit kucing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai silaing gelo. Ku dewek teh dititah nyieun kopi. Nah, los-los nyiar buah koli jeung sapi. Lurus tunyung sia mah. Sugan mah kamu please. Hai bos. Bos kunaon eta asbak atuh jujurnya rekan. Eta asbak. Eta asbak. Silaing los-los ka asbak. Gitu. Topi ngadegan topi dewek. Gitu Topi mahal nih, cepengan kumaha mah bener sarua budeg topi aing. Diisuk-isuk sabetul kaborang sampai sore balik peuting tititan yang buah koli ta. Sudah mah gelo boga karyawan aing. Titah di nyokot topi anu dialungeun teu boga kasopanan pisan sia kadewek teh. Dipotong gaji. Siap bos. Wah. Eta di ka mana cing hayang nyaho. Teu ada gelo mah. Ta itu berakibat nyamuk. Oh no. Alias baygon. Aisyah gelo. Dicarekan ku aing nyodorekeun kieu. Sugan mah euslem sia teh geus cingkah atuh nyingkah geus lieur aing ningali maneh. Cingkah. Pusing ningali-ngalina. Mau kabaregan pisan bawa karyawan teh. Tah gitu atuh bos bager saeutik mah. Saeutik eta oge ngajak renang, ngajak refreshing. Hayu atuh kamu layeuna. Buru. Kamu. Korek ceuli koplok lain titah ngajak renang dewek mah mantau pusingkeun. Ini dulu. Bieu ningali maneh. Aduh Gusti nu agung aing boga karyawan eueuh nu balener pisannya hiji si Supri, si Muklis. Eta. Cing, ngabubung naon deui si eta. Tah bos ieu helmna. Astaga. Taya anu jangan renang. Ayo. Berenang. Kade. Ieu helm. Ieu kanggo naon ya? Refreshing ngomong kana motor. Anu kena. Ai dewek tadi ditah naon maneh? Mau anduk jeung mau eta helm cenung refreshing nu renang. Sanes kaset. Tadi kita. Sok, kadi. Iya angge helm angge nya. Wih. Musingkeun sia mah musingkeun koplok jeung. Bos, ada tamu itu di luar. Aduh, sedek naon deui si lain ka dieu? Oh bener, ngomong teh. Sakirana bener sok bawa ka dieu, sakirana ngabohong, wah dibawa ka puskesmas maneh. Demi Allah ngadengi, demi Allah ngadengi. Tamu. Cobi nolong. Ini si bos. Beli kalian. Juragan. Waalaikumsalam. Bener geuningan eta tamu. Leuheung cilik teh normal maneh Muklis. Sa kalabat ka dieu. Tumen rada normal anu juragan ieu. Si baru. Balik ke Purwakarta rada normal. Itu di dieu tah. Eta kumaha si lain teh. Punten kaset pantona rada ditutup teh. Mun juragan. Kumaha juragan? Tanah teh cocok henteu? Hari lokasi mah cocok dewek teh. Sakirana ieu rek iraha eta dibayarna atau dibayar kunaon eta kumaha ieu pembayaran ieu? Da tanah masalah tanah mah dewek mah cocok. Gitu. Syukur atuh juragan ai cocok mah nya. Mantap juragan ieu asli juragan nya. Bener. Cocok pisan.
teu loba nego-negonya. Ya kitu we paling juragan TF-keun kanu beca. Lewat bang salah. BCA meureun. Eta. Beca parah ngeureun sih. Baik nuhun. Lain juga si Muklis ngomong teh ke kantoran si Muklis. Ya Krisnya. Monya juragan. Tuh nya, bener teh. Nyen kopi Kris karunya ya tamu. Minum kopi. Kopi. Kopi siap. Tilu jeung juragan jeung aya ngopi. Siap, ngopi. Ini pengungkapkan ya. Pengungkapkan ada. Itu lagi teh. Terang. Nah. Jalan bener. Pelan-pelan lagi. Salah. Ah hese euy, bagus juragan. Jalan. Oh si eta mah dilem buah-buah. Eta Aduh. pasti. Ai bisnis juta puluhan juta teh bisa muka helm-helm acan. Poho deui juragan. Itu lecet banget. Geus poho naik motor teh da Cager si laing. Hah? Cager. Cager. Heeh, syukur alhamdulillah cager masih laing. Panjangkeun kopi ayeuna. Kalunya ieu tamu hayang ngopi teh tadi. Jeung bos kadang, bari ieu bawa helm. Gitu we tuh, akhirnya di transfer mah. Kirimkan we nomor rekeningna ka juragannya. Kayak ku juragan di transfer. Oh siap bos kayak gitu mah Kobi ya kirimkeun we nya lewat WA nya nomor rekeningna nya. Oh, dapat WA we rekeningna kirimkeun. Kamari panas dibere nomor nanya. Atos tos dikirimkeun nomor juragan. Siap. Di antosnya kecairan aduh. Yang madang. Tah bos kopina ya. Tadi kopina da gelas deui atuh. Jadi kopi ieu tadi nek minum susu ngan ieu tinggal di jerapana can magar. Lieur. Ieu naon maneh Muklis? Manya aya di paraban kieu si anak jerapah ieu leutik kene can megar. Tuh. Aduh, Gusti nu agung. Ari Muklis sehat. Cager. Heuleuh aing. Cik atuh piraku nyuguhan. Kumaha ieu teh? Ieu teh naon ieu teh? Mana? Gelas. Lain. Nu kieu mah es krim. Nah kopi. Mantap. Tasela atuh. Kelo sugan mah. Tah kitu atuh ngarobrol jadi rame. Ai kieu mah ngobrol mah teh tadi jarang remping. Cili siar, romeheun dan ngarobrol teh tadi ke jarempe. Sok salah wae. Ngobrol, da wawuh atuh. Hese jeung lakbat mah.